Wami sulul wiladati sarang eta sapertoskeun ngalahirkeun dina pada wajib adus ilqa ul alaqati ari kaguguran ngaluarkeun segumpal darah wal mudghati sareng segumpal daging. Lakin labudda fil alaqati tapi misti tatkala seorang wanita kaguguran ngaluarkeun segumpal darah ayu khbiro al qawabilu biana aslun adamiyun. Eta segumpal darah teh wajib diverifikasi ti seorang dokter atanapi bidan atanapi paraji bahwa segumpal darah ieu teh bener-bener pianakeun, bener-bener aslun adami. Wayak fi wahidatun minhuna, cukup informasi beja verifikasi bahwa segumpal darah ieu teh adalah pianakeun, cukup informasi eta ti seorang dokter atanapi seorang bidan atanapi seorang paraji. Lamun cek dokter atau cek bidan atau cek paraji ieu segumpal darah teh pianakeun berarti wajib adus. Lamun cek dokter atau bidan atau cek paraji teh ieu segumpal darah teh lain pianakeun maka teu wajib adus.